Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana. Alhamdulillah ayeuna tiasa kempel dina raraga pangajaran bahasa Sunda di kelas 12 nya. Satu acan ngawitan urang pimpin heula ku doa. Mangga KM-na. Kata acan diajar hayu urang ngadoa sesarengan, ngadoa di kawitan. Sadayana mangga urang ngahaleuang sami-sami lagu Indonesia Raya kanggo ningkatkeun rasa nasionalisme. Tah, Ibu bade ngecek kehadiran ya, absensi sareng ngecek jaringan di Anissa, aya Anissa. Ibu. Adir, Anissa sonten Ibu ka ieu ka kuping. Suara aya. Mohon. Jelas. Asti. Mana Asti? Asti aya. Mohon. 12. Ibu baris medar perkara tradisi Sunda. Cik aya nu apal tradisi Sunda teh nu kumaha sih satracan Ibu ngabejer beaskeun gitu tah. Anu nyawer, Bu. Nyawer Panganten, Bu. Nyawer panganten nya kitu apal di mana? Wayang. Wayang pamiwayan tradisi sanesnya. Coba aya nu tulisan. Nah, jadi perkawis tradisi Sunda salarasna mah seueur nya. Tadi Desinya nyarios sawer teh, Des. Leres. Mohon. Nah, langsung kana sawer panganten. Sawer teh seueur nya. Aya sawer orok. Aya sawer panganten, aya sawer nyunatan. Aya sawer anu nuju pakandungan oge. Kita sarasa mah leresnya tradisi Sunda. Jadi hal-hal anu tos jadi tradisi adalah adat kebiasaan ya. Pami tadi aya nyakuskeun wayang golek. Wayang golek mah keseniannya leres ayeuna urang diajar perkara tradisi Sunda. Leres tadi tradisi Sundana leuwih kana sawer di dieu ibu nyandakna sawer panganten. Kunaon? Sabab pamininggal sawer seseueurna aya dina naon hajatan atanapi anu nikahan leres nya. Tah ieu tujuanana saatos pembelajaran materi pedaran tradisi Sunda sawer panganten hidup diperdi dituntut mampu menyimpulkan definisi tina bahasan tradisi sawer jeung nentukeun isi tina bahasan tradisi sawer secara gurat badag nya.
Asti ngeunaan anu aya dina pedaran tradisi Sunda sawer panganten. Sawer Bu. Sawer paling mana sawer teh? Coba. Di handap kedap. Sawer. Ibu temendak ah. Iya, munya ibu di cirian ya. Lerasnya aya di handap. Bacana di handap saluhurnya sawer. Abi Asti mendakan naon Asti? Kopar Bu. Ajijah mendakan naon Ajijah? Payung hias Ibu. Cindy. Mana sawer? Jadi mendakan naon Dandi? Beas Bu. Panganten saha? Panganten Eli. Suwit lontong Ibu. Nelda. Hah? Suwit sawer. Nadila aya naon Nadila? Koneng Bu. Ani mendakan naon Ran? Permen Ibu. Di mana permen Ran? Dakeun payung hias sareng juru sawer. Mohon lerasnya aya permen. Ieu sakieu anu aya dina pedaran tadi. Mangga ayeuna disebutkeun sareng kelompokna. So, kawitan Ibu pasihan waktu. Soal nomor hiji, dina kagiatan nyawer teh teu sagawayah tapi kudu nurutkeun aturan jeung runtuyanana. Cik tetelakeun ku hideup kumaha prak-prakan nyawer teh. Nah, janten prak-prakan nyawer teh nyaeta nu kahiji panganten istri sareng pameget diuk di kursi anu geus disadiakeun di buruan. Terus anu kedua panganten istri jeung panganten pameget dipayungan ku payung hias. Terus nu katilu juru sawer siap-siap nembangkeun sawer. Terus nu kaopat bokor eusina rupa-rupa oge disadiakeun. Terus nu kalima sabari nembang sawer eusi bokor teh disawerkeun atawa diaurkeun ku ka panganten. 2. Upacara nyawer mah biasana di daragoan pang-pangna ku barudak. Tempatna oge biasana teu dipelaminan cik sebutkeun istilah pikeun tempat nyawer panganten. Nyawer mah biasana sok rame di daragoan ku ibu-ibu, rumaja jeung barudak leutik. Terus itu Kituna biasana dilaksanakeun di tempat nu lega di buruan atawa sok disebut panyaweran. Di tasyarat perwakilan kelompok dulu ada yang menjawab kelompok dulu. Pertanyaannya isi koordinasi sawer panganten keur parupa. Cik tetelakeun naon wae jeung jelaskeun naon wae celokana. Si bokor dina sawer panganten aya 4. Hiji beas ieu mangrupa simbol kebahagiaan. Beas dina sawer boga hati yang
yang tanggung jawab di anak rezeki pada dina salah nu kedua neng ieu maksudna tamat karena kolot panganten miboga harupat yen anakna nu jadi panganten soal hirup kurangan nu katina duit kencring lambang kabeungharan nu kaopat permen lambang pina kaharmonisan rumah tangga sakitu Bu. Kelompok 4 Desi Bu. Mangga Des. Kegiatan nyawer teh estu gede ajeuna sabab mangrupa wariasan adat kebiasaan ti karuhun anu turun tumurun cik tetelakeun ku hideup naon wae fungsi berpanganten di luhur fungsi sawer kaji pikeun mapatahan atawa nganasehatan panganten kedua salaku alat hiburan entos Bu. Darasnya Melda Ibu Melda, sok mangga Melda. Adu masuk karena materi anu geus diketikkeun. Karena materi notas diketikkeun ayeuna cindekan ku hideup. Cindekan ku hideup naon dimaksud sawer. Kita biasana dicindekeun dek sawer teh nyaeta salah sahiji bagian tina upacara adat urang Sunda. Di praktekna panganten di awuran beas dicampur duit tek-tek itu maneh menang ngisi sebenarnya ngandung patah kolot panganten anu jadi ketembang. Dan tradisi sawer panganten tadi ngabinakeun wangun karangan deskripsi lantaran desina nggambarkeun atawa ngalebekeun ngeunaan kajadian anu kaalaman di pangaranna. Lila. Dan kacindekanana padaran tradisi sawer panganten teh nyaeta hiji tulisan anu eusina adat istiadat, norma-norma atawa kaidah-kaidah anu aya di masyarakat. Adat kebiasaan atau tali paranti ieu teh turun-temurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumpulan masyarakat. Geus jadi bagian tina upaya adat urang Sunda anu eusina papatah kolot keur panganten. Larasnya. Dina pengajaran Ibu, kira-kira rame henteu, resep henteu? Resep Leres. Ibu nyari osna gancang teuing henteu. Henteu, alhamdulillah pami henteu mah. Mari Ibu ge butuh saran-sarannya kanggo Ibu supados Ibu engke pami ngawulang deui teh leuwih sae hidup oge leuwih ngartos kana pangajaran Ibu. Karena minggu payun Ibu kade ngabahas perkara struktur pedaran sareng struktur tah bade ngabahas eta kanggo minggu payun. Tah saacan ku Ibu dipasihan terang kumaha-kumahana hidup mangga tiasa pilari heula kanu sanes. Misal tina Google atawa kana buku nya ngartos aya deui patarosan pamitos cekap hayu urang sami-sami nutup pangajaran ieu ku ngaoskeun hamdalah sasarengan alhamdulillah rabbil alamin.